Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 25 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya ari maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 25. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sakali deui sapasang panon jalma sakolebat ningalikeun kana eta adegan. Saterusna ngiles tina balik tatangkalan katut ririmbunan. Teu tega jiga nama waktu ningali si Wanoja jadi korban pamuas nafsuna eta si lalaki sacara teu nyarita, sacara teu nyatria. Bari ngeupulkeun dampaleungeun katuhuna laju ditenggulkeun kana dahan tatangkalan gede. Jaka satria tembong harita kekerot huntuna bari ngabayangkeun deui kana adegan anu cikeneh katingali ku dirina. Setan alas mun eta awewe henteu mihak ka kompeni Walanda geus pasti bakal ditulungan ku diri aing. Dasar lalaki licik ngalakukeun tindakan anu hina bari teu nyatria. Paudaran wae kitu ku aing duanana. Gerentes hate jaka satria. Bari sabaraha kali narik napas panjang jiga nu hayang leupas dina bangbal. Ngan dina kayan keur kitu, ujug-ujug harita hiji jirim jalma lelaki kolot make jubah bodas katut sorban. Kumis jeung janggot katut godegna anu patepung geus barudas kabeh kaasup jeung buukna. Curela Cileng dina badan eta jalma ngabur hiji cahaya. Jaka satria anu keur ngemu hiji parasaan kaduhung jeung keheul katut bingung. Harita langsung ngaranjuk kaget nalika anu datang bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha manawi salira teh? Jaka satria tumanya.
Istighbar ju istighbar tong kamalinaan deui ngumbar amarah keun anu bieu katingali ulah teuing diinget-inget da geus kitu kuduna eta dua jalma teh mangsa nyorang kairupanana oge hideu ulah kagetnya anak mama teh guru na rama hidup sebenarnya jadi wajar mun mama ayeuna datang ngageuing hidup anu keur marunggaw hidup teh kaasup incu murid mama kaze muhun hatur nuhun mama pas ngimutan simkuring anu nuju bingung mun hidup bener bingung hayang aya badur dina merangan tindak laku kejahatan hayang merangan bangsa dengan anu ayeuna beuki mabuk nyang zarakeun jeung kaya rahayat lemah jai so hidup kudu loba deukeut jeung rahayat sarta wangunkeun hiji kekuatan bikeun ngalawan panjajah sing dia atur ulet mangsa jadi pamimpin mama baheula ge kitu nepi ka dipijeun ka laut pentas teh ku kompeni Walanda lantaran mama dianggap ngabahayakeun keur maranehna sakabeh tah hidup mah mudah-mudahan we sing salamet sarta sing geura ditepungkeun jeung jawara anu sakti tur sarua dina milih jalan geuzan merangan tindak laku kejahatan jeung kadoliman Walanda neruskeun cita-cita jeung tapak lacak para pahlawan anu geus pada gugur di medan perang muhun mangga mama wejangan ti salira mama anu nembe sajadi estokeun pisan ku jisim abdi mama syukur ari hidup bisa narima kana wejangan di mama ayeuna mama rek pamit kaze ngan omat udah jiga tadi deui mun urang niat hayang ngurungan ka sasama hidup pek lakukeun mun teu burun ulah ngarasa kaduh muhun mangga mama mangga jirim eta laki kolot teu lila terus ngiles tanpa lebih hilang tanpa karana datang na oge sarua teu apal ti manajeulna ujug-ujug ngajang ngelek nembongan ka Jaka Satria nya kitu deui mulangna oge ujug-ujug ngiles Jaka Satria ayeuna mah hatena setik-seetik jadi tenang deui serta gancang nangtukeun sikapna pikeun neangan hiji pilemburan anu sugan bae bisa narima kana kadatangan manehna bari arek langsung nyumbangkeun diri katu tanaga jeung elmuna bisa ngalatih sakabeh warga lembur sangkan bisa karena ilmu wela diri sarta jadi kahudang rasa kawanina jeung ngagedurna rasa semangat pikeun ngalawan penjajah mudah-mudahan ieu mangrupa jalan anu hade keur diri aing aya salahna mun diri aing ayeuna nangtukeun sikap pikeun ngabaktikeun diri nyumbangkeun tanaga katut ilmu ka warga pilemuran anu memang ngabutuhkeun bimbingan sarta bisa narima kana kedatangan diri aing nuhun kanggo salira sahabai anu nembe sumpi mugia salira sing salawasna aya dina panang tayungan ti mantenna oge ka para pajoang sanesna pan kitu deui diri abdi pribadi cek Jaka Satria bari terus munajat kanu Maha Kawasa muntang tulung kanu Maha Agung sarta sanggeus kitu mah Jaka Satria langsung harita keneh jirimna ngajorelat ninggalkeun eta patempatan poho kana kajadian anu tadi katingali ku dirina jorelat jelengles ayeuna caturkeun deui harita Damaraseta anu geus bisa ngalaksanakeun niat jeung pamaksudanana ngungsi diri nyorang badana nyiromlah harta gancang menerkeun deui bajuna jeung meresan buukna anu pakusut
kesang merenung maragajag masuhan awak. Maklum manehna geus meres tanaga, nguras pangarti dina enggoning ngaluarkeun jurus ajul gedang kebreg limus jeung tojer ento. Pon kitu deui Nyi Romlah kuda maraseta gancang di bajuan deui sarta buukna dirarapih. Lantaran Nyi Romlah mah sanggeus jajab kasuka teh bet terus ngalempreh teh inget deui kana naon-naon. Ramuan anu dijieun kuda maraseta tetela bisa nunduhkeun anu jadi korban. Maraseta tembong suraseuri bari ngomong sorangan jika nu ngadadak oah. Terus nyarandekeun awakna kana dahan tatangkalan gede bari neuteup antep kana awak Nyi Romlah anu keur ngacepat dina luhur jukut garing meunang ngabajuan. Nuhun pisan Romlah, anjeun geus mere kanikmatan jeung kasugemaan pikeun ngiri akang. Tapi Romlah moal apal pernah dikitu ku akang ke dina waktu anu hade urang kitu deui nya geulis. Si Mas Jangkung bener-bener hebat milih pemajikanana teh, pinter nyugemakeun kalalaki. Eta ulina menika mija gitu wareg jeung sukema aing mah ngarasakeun oge. Eta maraseta anu serina beuki tari. Tindak jeung kalakuan da maraseta memang geus teu make rasa kamanusiaan deui jigana teh. Naon bae kahayangna pasti kudu kacumpona, kajeun kalakuan rameh nyaruan ti sato. Geus loba sabenerna mah parawan-parawan desa anu jadi korban pamuas nafsuna da maraseta lain ukur hiji dua wungkul. Ngan maranehna tayan waniun ngalakukeun tindakan lantaran kaburu ku sieun. Nyi Romlah sanggeus rada lila teu inget di bumi alamna. Katingali ngulisik terus huda ngalaunan tina ngagolerna. Duh, nyarari awak kieu ieu teh. Mani asa pasiksak awak teh. Cek Nyi Romlah bari terus babata. Sedengkeun da maraseta katingali keur ngaleh-leh sare kerek meuni nyagrek. Ari kayaan alam memang geus manjing ka wanci peuting harita teh. Kang Damara, Kang. Cek Nyi Romlah ngageuyah-geuyah anu keur sare tibra. Da maraseta langsung ngaguru bruas bari beuntat tina sarena kok nyarita. Ai, geuning Nyi Romlah geus lilir nyai. Cek da maraseta miceun kakagetna. Atos Kang. Tadi teh abdi rieu. Teras weh teu inget bae nanaon Kang. Kumaha atuh Nyi? Teruskeun deui lampan urang atau entong. Geuning geus peuting ieu waktu teh ya. Ayeuna mah cuang neangan lembur we Kang. Sugur aya lembur anu deket ti dieu. Cek Nyi Romlah ngajak Kang Indit neangan lembur anu deket. Oh, hayu. Sugan we atuh aya lembur anu deket. Ayo ah. Da maraseta langsungnya tujuan Nyi Romlah neangan lembur anu deket di eta tempat. Geus kitu mah duanana teu kungsi ngangkekeun deui. Terus Arindit ninggalkeun eta patempatan geus neangan lembur anu deket di eta patempatan. Laleumpang mapai jalan anu rada kacangan ku bulan. Jeung kabeneranana we aya lembur anu deket di eta tempat. Duanana terus marilu mondok di salah sahiji imah warga. Jeung deui kabeneranana teh eta lembur kasaba oge ku Jaka Satria anu ngadon milu mondok lantaran teu hade lumampah bari geus kapeutingan di jalan. Jaka Satria sadatangna ka eta lembur langsung nepungan pupuh lembur. Pupuh lembur anu katelahna Ki Ajak katut ambu ajak kawilang someah tur bageur sikapna jeung ngaresep ngobrol deui. Ki Ajak kadenge anu harita keur cumarita ditujukeun ka Jaka Satria. Jadi Aden teh aslina mah urang balubur kitu nuju ngalalana. Cek Ki Ajak. Ambu Ajak kadenge milu mairan ku caritaan. Nah teu keung Aden dalam panteb. Teu sieun panggih jeung Walanda.
Abu aja Jaka Satria bari imut gancang hari tengah walon. Ari sieun sareng keung mah aya eta oge aki ambu. Tapi dalah kudu dikumahkeun deui. Abdi teh da jalmi hiru. Piraku ngadon cicing bae mah taya kagiatan. Katambi abdi teh gaduh dumuk matuh karang banjar pamidangan. Janten kieu we ngalalana ambu aki. Karunya teuing ari gitu maden. Hari sepuh mah rakyat kene pangindenden. Ceki ajak rumahnya deui. Kaleresan pun biang matos teu aya ki ambu. Ningin alhamdulillah pamipun bapa mah aya kene. Tapi Aden aki teh karek inget bisaan. Yen penting ayeuna teh bakal pihak Walanda ka dieu dikeun nyokot upeti ka tiap warga. Tuh petina oge malah geus disadiakeun ku aki teh. Peti leutik bari buni wadah duit jeung emas. Warga lembur sarua bakal diranjang gede ku Walanda Den. Oh, nah bakal kumaha eta pasukan Walanda ngambahna ka ieu lembur ki. Ngalong panginten dongkapna eta sardadu Walanda teh ki atanapi saminggon sakali, sasasi sakali. Ari biasa nama datangna teh pas arek tengah peuting Aden. Ngelayan bari marwa bedil garala deui jalmana teh. Datangna saminggu sakali maranehna daratang ka ieu lembur teh. Cek kamu ajak anu harita nembal. Cobi ningal petina ambu. Mun ieu Ade na kumaha kitu. Ku abdi eta peti bade dibuka ambu. Satalebatna bade digantian sareng ramuan racun baruang tuban. Sedangkan emas katut artosna bade dikubur seulaanan di lebetan. Supaya aya anu nganyawan cukup aki kali ambu anu uning. Aki ajak jeung ambu ajak tembong jadi silih teu. Kaget Jaka Satria bet nyarita kitu. Tapi dua nana bisa langsung ngarti karena kayaan. Jaka Satria matak nyarita kitu oge memang lain jalma sambarangan. Nah moal bahaya gitu Aden. Kami eta racun dilebetkeun kana peti. Moal jadi mata ka urang tiluan kareupna. Ceki ajak masih selempang. Insya Allah moal aki ambu. Justru ia bakal jadi jebakan pikeun maranehanana. Ayeuna mumpung maranehna tacan datang. Abdi bade ngadamel heula ramuan. Cek Jaka Satria. Oh, mun mangga tuh Aden. Nyagakeun we aki sareng ambu mah kumaha saena. Nanging mangsing hati-hati nalika ngalaksanakeun pamaksudan. Kaleresan lami kene para kompeni sumping na kaya lembur mah Aden. Ceki aja. Sanggeus kitu mah kalayan idin heula ka pribumi. Jaka Satria terus ngabongkar kunci peti. Laju eusina mangrupa duit ringgitan katut emas. Dikubur na jero taneuh tukangan imah jero naka. Sarta eusina ditukeran ku ramuan racun baruang tuban. Anu memang geus disadiakeun ti saanggal. Jaka Satria memang salila ieu bari mawa eta racun baruang tuban. Tapi jeung panawarna langsung bari kalayan teu bisa sagawayah ngagunakeun eta racun. Sarta sanggeus rengse eusi peti dipindahkeun ka tempat anu kawilang aman. Tur eusina ditukuran ku tipung racun baruang tuban. Jaka Satria terus ngobrol deui jeung pribumi anu beuki hormat bae sarta sopan sikepna ka Jaka Satria teh. Anu sok sanaja jajaka kene tapi mibanda kawani jeung kacerdasan. Leuwina teh eta pasti bari nyangking pangarti ilmu bela diri anu cukup. Tenang ambu oge aki. Moal naon eta racun lebet peti teh. Pamin teu dibuka di dieu moal naon. Eta peti lebat nama mengukur tipung 2 kaprul sareng batu sangkan berat. Engke pami maranehna balik ti dieu sarta muka eta peti di markasna. Dijamin sawai anu ngambeuna eta hawa racun.
bakal langsung gering terus ajal binasa. Itu tah ambuh oge aki. Janten pami kompani Walandanya nak eta peti ku ambuh kali aki enggal we sanggakeun. Muhun mangga Aden keun aki anu masih keunana langsung lah ka eta kompani Walanda. Nanging kumaha nasib warga Pelemburan? Tenang, keun abdi nu bakal langsung turun ka Pakalangan. Kalarasan di luar seueur tatangkalan jarangkung geuning anu leubet ku daun-daunanana. Abdi bade cicing dina luhur eta tatangkalan anu buni pikeun mapag kedatangan para kompeni. Jandan Aden teh bade kulam di luar. Mohon aki abdi bade nyumput sarta mapag kana kedatangan eta para kompeni. Jantan mondok teh kajen di luar we. Aki sareng ambu di dieu sing taranang tong salempang. Antosan abdi pami salamet tangtos bakal uih deui ka dieu. Muhun Aden pidungakeun pisan ku ambu jeung ku si aki. Hidup mudah-mudahan we sing salamet tur mampu ngungkulan kekuatan serdadu Walanda. Ambu yakin Aden memang lain jalma jore-jore, lain kitu manehna. Cek ambu ajak bari ngareret kaki ajak salakina. Anu direret gancang unggek bari ngawalon pon. Sumuhun Aden, aki oge jadi ngarti. Kayan Aden memang sanes jalmi sambarangan. Nibanda akal anu cerdas serta nyangking ilmu bela diri anu cukup. Tur mudah-mudahan we salira Aden mampu ngungkulan kekuatan musuh. Mohon aki ambu, alhamdulillah. Abdi dangat ieu memang dipaparinan kalewihan ku Gusti tina modal kadaek tur tekun ngalatih diri. Nanging ari hebat mah teu abdi teh. Mung gaduh kapercantenan diri sareng kayakinan. Kajahatan moal salawasna aya, kajahatan moal salawasna jaya. Wal akhir tangtu bakal hancur aki ambuh. Alhamdulillah ieu bizan anu dipiarep ku aki. Kalayan harapan kajahatan bener-bener tumpur nepi ka jeung akar-akar. Pon kitu deui para panjajah mugi zinggera nyaringkah ulah ngagalaksak bae ngaruksak kayu nagri. Cek ki ajak bari dumareuda juru panonna katempo beus basa. Muhun aki ambu eta pisan harapan abdi oge. Cek Jaka Satria. Jaka Satria sanggeus ngarasa cukup ngobrolna bari diselang ku barang dahar. Harita terus keluar ti imah pupuh lembur. Laju milih tatangkalan anu pangjangkungna tur leubet kudang daunan. Sangkan dirina bisa cicing dina dahan kalayan buni tur luas. Bisa ningali kahandap kalayan jelas. Katambah kacangan ku cempor-cempor imah anu narapal dina bilik. Jadi caang kaya dihandap. Sedangkan ki ajak katut ambu aja can waka bisa salare harita. Sabab penting eta maranehna bakal kadatangan deui para kompeni Walanda anu arek nyokot upeti kalayan dina waktu matuh saminggu sakali daratang teh. Curelat kolebat kalayang celek. Man sakolebat Jaka Satria terus luncat ka luhur. Mulu hiji tatangkalan anu pangjangkungna laju nyelegon dina eta dahan. Cag tunda kayan di Pelemburan. Kocapkeun ayeuna kayan di markas. Kopral Jomsen keur ngatur prajurit gesan indit ka Pelemburan peuting harita. Tapi lain manehna nu mingpin, tapi kolonel Walanda sejenna anu karak anyar datang dikirim ti Batavia. Sedangkeun kayan Williamsen acan pulih sapinuna harita teh. Perlu waktu untuk istirahat anu cukup. Jumlah prajurit harita mah teu kurang 50 urang. Narumpak kuda bari marawab bedilna sewang-sewangan. Oge kuda panarik padati dikusiran ku tantara pribumi anu geus lila biluk secara kapaksa ka pihak Walanda. Ngabelaan anak pamajikan sangkan saralam. Tuan Menir, mari kita berangkat tuan. Tentara pribumi sanggeus diatur salarupana.
bendera warna beureum bodas jeung biru harita dibawa ku para kompeni Walanda bari ngalagu dina bahasa maranehanna ngagambarkeun yen pihakna moal eleh ku pribumi. Bangsana bakal tetep kukuh jeung kuat ngajajah negeri Hindia Balanda luyu jeung lambangna nu ayeuna ngahaja dibawa pikeun bukti anu pikeun rakyat pribumi mah jelas eta teh mangrupa panghinaan sarta nambahan kanyeri peurihna para pajuang dina mangsa harita. Kalapok kuda munggung ngaguruh patembalan jeung sorak kuda anu pating haniem di sarada ditema ku para kompeni Walanda anu surak ambal-ambalan nandakeun maranehna sumangat tur yakin bakal bisa ngawasa ieu nagri. Bulan di awang-awang caang mabrak lantaran kerecaang 14 nyangan kana aleutan serdadu Walanda anu keur ngaleut ngeunkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang bari rupa kuda muru ka pilemburan. Kelong-kelong pating gayabak di awang-awang marangan baranangna bentang anu pating kartip narembongan tapi lain dina harti suka rela nganter ka eta kaum panjajah anu baris ngaranjah ka pilemburan tapi gambaran-gambaran tina perasaan rakyat lemah cai anu miharep eta kaum penjajah gancang ancur atau bisa dielehkeun terus nyerah serta marulang deui ka nagara. Meh sapangeusip pilemburan aya anu bisa sare atawa sare tiba nganti kedatangan para kompeni anu memang bakal datang. Tapi tina kayaan keur ngaleut kitu teu kanyahoan ti luhur ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia bala ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun teh atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.